bangsa banteng benteng negara tegang pati lali jiwa bangsa ini gelagah kencana urusnya menggajah satria bagian nama danang ludang teriarang berjuang di medan perang sajumlah ulah dia bala tam-tama. Udah. Hege. Gula. Jelaran seueur keneh jalma-jalma. Beres rip. Anu aya di puseur daya. Udah masih keneh malah. Wayahna diayakeun heula gencetan senjata. Hege. Siap. Hege. Udah aya tuang neraka kula mantap dina siang kepala tahan nona cara dalam sare jaga malam berjuang di medan perang tenudeng henteri rangnya Sing benang ieu di mana datangnya buta teh anu bae. Awas diayakeun heula gencetan senjata. wah Sabab ieu senjata bisi abus ka karaton mangkaning wa istri aya di lebat karaton beuteun sanes sakedik kula warga karaton. harus Tahu. Gen. saja Gen. sora saha eta apa sorana Sa. wallah Abi. nah Si sora Cepot ji. Siapa? Iya. Jeung si Wala. sora Ya nama ada kebenaran. cing ulah Ya. akang Jelema lalumpatan dulu. wallah laras bulan bejana di pusir daya wartos di pusir daya Aya nu kokoceakan mamawa angel. nya
Ujang cing salamet Ujang bari ngucapan kana anggal marukana budakna burukan budakna ai budak cula ya anggal di ais hari anggal soak meureun bakat ku gemper aya buta ngamuk cenah deuleu kitu akang alah aing mah hanya lain kejadian kudu jadi harengheng ku dedengean pajajet kudu deuleuan ka aya negara ini aya negara akang meuni kurupan ai sugan dewek nu demo teh pemburu teu semah kapihatur seueur nuhun bot cager alhamdulillah ulah aya hibar abdi mah jeung saha dieu sareng si Dawala ulah Titu Maritis langsung teh abdi teh di Madukara sih tilu dinten abdi teh di Madukara teh geus tilu poe nuhun ulah jeung bapa maneh nuhun ulah biasa we tilu geuning teh juragan semah kapihatur ulah nuhun bot cager ulah cager Ganon cenah cager. Oh saya kula saya. Diuk. Diuk. Nah, mun ada unanya ngomong teh. Heeh. Meureun sentak sengor. Meuni eueuh komapeun. Semah kapihatur anom nuhun lah cager hibar lah jeung bapa maneh henteu duaane ada 2 ekor 2 ekor ka mana-mana teh alah geuning ieu juragan anom ti angkatan darat ye semah kapihatur nuhun cager alhamdulillah ulan aya hibar sigareng mana teu giring diuk nah aya ku bagyana bisa papangih di dia ya lah bener naleukeum sararangkeun dipake lelempangan teh pasti atuh daing teh pamidangan goblok heureuy teh sia mulai saruakan jeung di lembur sidi kaayaan di puseur daya keur kieu harengheng ku dedengean kurang hayang heureuy aing mah pikiran kejadian ge ya nu pacina cangkel mah leungeun belah kede ada mati kaungkong di HP lana sarakana heureuy da ye tarik kayaknya jaga ku paparan sorangan kumamun murah jantung laherai aya dunungan dunungan teh keur baeud keur bingung ulah di sini nah yang dengan mana situasi yang disiksa mendesiar dia jadi mah nah yang ada gore ini rasa hati-hati
langsung kawit kapadiku budi dunungan Allah asal kagendamku pasang Bapak Bupati sumping anak sumping Bapak Bupati jadi malit masket hati balua boyang payengan pangeresah Bapak Bupati Purwakarta saya baluang boyang payengan Ari Abah Haji Rosad dacan kula acan gini eta Onsewang teka seorang buah puput leput umur Abah Haji Rosa mun kahayang can kasorang fungsi diri kedal jangji Ari Pak Haji Wawan 99 ayah supaya waktu balak ke hati wale sumulon niat sejang babarengan Pak Haji Asep Wawan sami utrek sauyunan nanjarkan galahiru udah bisa mungkin pakarya Pasir Malang desangkang gening desangka dan malire salamina Pak Haji Nang Bekasi ayah sugante tetap mi cinta ning yorike gening pegat duriatna Yang Jadul Kamoji sing sabar enek dulu mere janji sanyana oreng ukur ngabibita tapi kita kumaha nih abong kenang abdi hina Bapak Dalang Ujang Muhtar jang cinta buktina Bapak Bupati ayah keur waktu tepung mungkaran mastikeun ngajak rimitan ayah Kang Dade sadar ayah tapi bukti nanyalan nganu ukur pikanyerieun ayah pakarya Dedeketan deui atuh nih. ayah Pak Haji Nang najan aya keur gantina moang cara jeung anjeunna Alamat dina dunia. Arya Pasir Malang cerita arek ngabela ning hajah yori ke Asep Wawan geningan kemana atuh kemana hayang panggi jeung anjeunna
Batam. lamun kieu baru karena ari pasti pegat jeung anjeunna gunaon teu aya sumping Mang Allah mata kesel ngajeng-ngajeng banginten salira pundung abah geus lawas batepang Iri katasan Gatot Kasawian Arimbi Suta nafsu laki-laki Ayaku bagja mana datang peyebon bagja pun datang dia semua kape hatur sih diterima don nah ngomong kayaknya mun orang-orang daunan cager maneh pot ya maksudnya cager maneh oh sae kulan hibar tejeng bapak maneh dia ya tejeng bapak maneh dia ya maksudnya tejeng bapak maneh kan dia henteu pun bapak nuju dagang pulsa si gareng mana si gareng? Ya? Si gareng mana? Lah, si gareng tadi yo cenah teu. Henteu. Dah. Nuju nusukan sate. Sate Marangi. Sate Marangi. Inung mana seger? Lah, inung mana seger? Nah, naon cenah? Hayang sabaraha duit cenah. Tong ngarepotkeun ulah. Naon sate? Sieun bade masieun artos. Ka dieu. Kan? Sekali. Amak teh mah. Dengan kuayaeun sia. Amak nya asa ditipu. Kadulur nepi ka kitu. Lain meuni hejo kana duit mah. Nya. Mata duitan. Bunga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah. Nya namprak we teh. Aya Pak Haji Asep Wawan mah. Nya namprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub. Nangkub sekali-kali mah. Alah. Nuhun agan. Abdi teh nampi wartos kulan di puseur dayeuk nya we geuning itu aduh. Tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan? Aya denawa bot. Lan aya buta. Buta lan? Iya. Ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya. Oh, lain riap di kota ini mah. Buta tah. Baheula mah da di leuweung buta teh. Nya kasebut di leuweung baheula. Kahakanana daging atah. Eta teh Ayeuna mah di kota deuleu. naon kadaharanana? Kesang rakyat di hakanan. Meres Duit negara we dilegleg. rakyat. Rakyat teu kerugian. Luar biasa hareng-heng ya gan kumaha ye? Wah sakitu bot. Tadina wala dia bala tamtama semakna disiapkeun ngan kulantaran ieu
raya sipil loba Wah, nu dagang pagaliwota kene Pagaliwota. yakin ieu bakal Aya pengorban. ramat kamali korban atuh. kukituna panuhun Kang Akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kang jeung Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkeun langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak nanging ulah waka ngaluarkeun temakan beli nyasar kana tetua dosa siap Akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen pot teh geuning awios anu di dieu we Yang bisa soak mimilu maka. Wah. Kilo kadinya mah Haji megang. sting bebarengan jeung jelema kitu Sabulan ge begang Kang. saminggu we moal teu rag-rag ya jantung aing Sentak sengor we teh. luar biasa ya kejadian yang ngadadak bot mawi Pak Ya. Seketika aja. kumaha di lemur ayeuna Sumnaon. nu mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge Bisa jadi. di lemur oge gagal panen ceuk abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan ku beurit sanes bulan banjir sanes wereng sanes kunaon jadi ala we kudu bogana cabok sia we putenakan Eta wani. ya siap Mentang dia omongkeun ai kudu boga nama tuh. atuh lain gagal panen tama nya Gagal usaha. teu gablek meureun aya Bae dah kudu bogana. kitu ulah batur panen teh abdi menempo we Heeh, da teh nyawa tuh. Ai panen. ieu abdi mah geuningan ending teh abdi mah tragis nya malah petaka Panen hayang. janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti manana ya Ya. teu puguh jujutanana bulan Yo yo peceng hua bae. kan ya agan parantos uninga teh acan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang abdi mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian kan Wah, kejadian naon Cow. kejadian dahsyat. kejadian naon dola atuh ka hargia aing mah sok balelol deuleu Sok gempeur sih teh. lamun duit pangheula nyokot Wah, ai saya tahu karena duit mah awas. Di juru panggung. kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung Surawu. da kaseneng kalanep dunungan kulan Lalab-lalaban. Komo Gusti Subadra Gusti Srikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh Teh aduh meninggal iman tuang nanti. anu kacira mah daun ceuli boleh ya Eta omongan wae. Eta hirup dengan piomongan tah anu kacira ngeunah mah daun pulus keser bojong Amu ingat. Yang di Baledo kudunungan masih eta mah. Tuluy Kita capek. ai si horeng dunungan teh ngangkir lingi putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramana teh juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesmining Puri wayahna daek teu daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab ke turunan maneh bakal jadi raja di negara Astina Wah, eta. Itu ku urang. kira kitu kasusna mah ulan mung ku juragan Abimanyu teh ditolak
kalah lapur itu tolak atuh ku ayana ditolak teh ku juragan Abimanyu juragan Arjuna ngamuk juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih di pulang sengit ningkang aing teh nyaah goblok oh iya paman Arjuna nyebut goblok heumina kamun urang gitu dirinya geus katara teh mah anu ditanyana jempere montong nitah batur atuh kamu aku geus ngawakilkeun aya dek ku sorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak aku ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era nya engko diwakilkeun mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karembut proyekna ku aing ngamuk kakak ngadengkeun si Dawala ambek lamun si eta ambek aing teh ngalawan sok nyaan si eta mah sok luas ya mah dilahirkeunna bulan Sapar si eta mah kata ngabrak Sapar soleh dilahir jeung tak kitu kulan jadi si Abimanyu tadi dikawinkeun somohon ka Lesmining Puri putri Raja Astina alus si Abimanyu nolak eta geuning dilahirkan anak bangna sae denge eta teh musuh gorengnya bebenan ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek nya abdi ge wah komat teh ulah diterima nya di abdi ge aya rana kawin lah tong lila teh ngopat poe serakeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng itu ceng oke ceng teh ujang tuluy nah eta mah juragan Arjuna kulan seun ditolak ku putrana teh tuh tuh make sia teh lain teu sangka sia lamun ieu nya ria yang rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh ngaguk aing saha teh juragan Arjuna ka Abimanyu di Jawa bolotot aing di jiwaan yep ai merong maksudna mah ngajiwaan ai merong kadunungan da eta doraka ti aing ge mesat pusaka cat panyiar tali luma waduk teteretet deui murwa goblok teh mah murwa jadi dalan lagu di podaran sia ku aing 400 di kitu tah dik di kumaha dek dincos iya jadi manis ya pun bapa ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak amuing ujang bapak maneh kitu somohon nyanyikeun atuh aduh aya anak nun sok bisa aduh aya anak nun teu surup numpang nah Aisyah turunan saha turunan saha eta ngomong teh bekas Sumang cek abdi oge hari gamelan minum disurupkeun kabina-bina teuing sia teh Abimanyu agan saur pun bapa atuh ngabarerang pun bapa diciduhan dikepret bapak maneh samohon tuluy
montong pipiluan cenah sia Badranaya si genut sia si buheuke si kamuy si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah sakit mucika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong kitu bapak aing asa teu nyarios kitu anu mucikan anu gelo mah da aing teh torek sia cek abdi ge atuh eta mangga gajreng juragan Arjuna ngudag juragan Abimanyu duka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudag-udag bade ditandasa Wah iya Paman Arjuna somongon cing agan kumaha ieu tulungan bisa nemeukeun Raja cek Pati bapak maneh kumaha saur pun bapak jang ini katu laporan ka juragan Gatot Kaca nya upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Raja Pati tewak Arjuna tebongkeun hukum ka masyarakat ieu teh negara hukum tong kahalangan pedah bapak sanajan bari jeung perenahna paman salah tungtut sabab hukum ulah cieut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut capetang asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleum garing teuing tungtut tutung belum badot cenah poin tutung mah pamajikan wa uken titing teu mah atuh jauh-jauh atuh jauh hayu urang teangan Abimanyu ngan urang tewak heula ieu buta di palih mana teh ya teh urang teangan di mana ka jeruk juragan Gatot Kaca juragan Antarja sareuneuh saiga teh teh mah nya hade Rai Raka kompak Rai Raka Kayung Yun Kayung Yun adi juragan Gatot Kaca sopana eta kan jadi lanceuk Allah nah ajak sia ka aing kakarek boga kabogoh ge joli lembut homo aing masa katipu ku sia katipu kumaha ya ka nepi ka ayeuna dendam nama aing jadi hate kai katipu naon ya ka kedah naon jeung si dawala ngomong ka aing mau nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing hayang beunghar teu hayang hayang beunghar dadakan hayang beunghar dadakan hayang oh cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing ngapeuting ngala bueuk 100 menang tilu kan sidik 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh kasaha Cina mana nu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk ieu cenah anu sipit panona aing eta mah ambek da balalot iya kitu teh ka aing di mana ya buak sih oh ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh kalancet pengen kue ayeuna urang pertikeun juragan Antarja dewek wah juragan Gatot Kaca silaing nya sing ciga kayaknya ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun berarti ke sing jiga sapertina sing ciga duh Dimas cek saha Antarja cek Antarja aja kuring cek siling teh bisa ngegerem sok latihan heula meuni eueuh sora piduiteun sia eueuh suara seni sok turutan aing sok gedean basna sing agem
kurang tanaga teteh no gedean saeutik deui saeutik deui lah hampir saeutik deui teh wah nah panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun ah Kan bae atuh teu ada sarua. mertikeun ieu mah Kan bae teu sarua ge da moal sarua atuh da beda kelak. sebeuh teuing sate teteh sate Penting sate marangi teh. Wah, lain. Huh. 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 Dimas ieu karaton ieu puseur daya di awut-awut aya naon ah teu aya naon Majati atuh. teu janten artos Mendewatana jawab dah.